hiji manonjaya namina Mang Yayan. Mang Yayan teh yuswana tos 53 taun. Linggihna di Tasikmalaya. Mang Yayan icalan soteng kinten-kinten tos aya 3 taunna. Mang Yayan icalan soteng lantaran kanggo nyumponan kabutuhan kulawargana khususna kanggo biaya sakola murangkalihna. Mang Yayan sok icalan soteng ti tabuh 9:30 dugi ka tabuh 2 siang. Mang Yayan oge kantos icalan di payun PLN. Modal Mang Yayan kanggo muka usaha soteng teh kawitna 1 juta. Tina 1 juta eta, Mang Yayan netepkeun harga saporsina nyaeta Rp5.000. Tos tiasa ngahasilkeun Rp500.000 per dintenna. Pami libur sakola, Mang Yayan sok icalan oge di ruko atanapi bumina. Bahan-bahan nu sok dianggo ngadamel soteng teh nyaeta tahu, pangsit, krupuk mie, bonteng, sareng baso. Mang Yayan pami ngadamel adonan sok ku nyalira atanapi kadang-kadang sok dibantosan ku istrina. Supados enggal pajeng, Mang Yayan mentingkeun kabersihan, kasopanan, kualitas sareng rasa.